Oh, coba, ayo coba. Ketika nanya ke Kangjeng Nabi Isa tentang Maidah, ku Kangjeng Nabi Isa dibuktikan, tapi pan begitu dibuktikan, endahan kalalapir umat Kangjeng Nabi Isa. Bahkan Kangjeng Nabi Isa nagedek dibunuh. Naranya ke Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Musa mah dipentana teh lain lalagaan, hayang neuleuh pangeran jahrotan, hayang kadeuleuh ku mata. Kangjeng Nabi Isa diparepeh disapi melalui sifat-sifat yang melalui asma-asma Allah, tapi tetap baik kahartieun ama begitu dibejakan kafir. Umat-umat tu baheula naranya ka nabina begitu dibejakan ujungna kafir. Umat tu baheula naranya umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Saleh, umat Kangjeng Nabi Isa, termasuk umat urang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naros ka Kangjeng Nabi, tapi ketika teu akur jeung hatena kalalapir. Tah contoh bahwa lain di umat anjeun bae Muhammad, umat nu baraheula naranya, tapi setelah dibejakeun summa asbahu biha kafirin, ujung-ujungna maranehanana teu percaya kalalapir. Tah ieu teh bakal dilanjut ku umat Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti ka Rafiqil A'la, kemudian dilanjut ku para sahabat,